lamun jelema hayang bahagia bisa ngalaksanakeun 3 perkara hebat. Madak ke kanjeng Nabi, tuba liman tarokat dunya, bahagia, hebat, senang jelema nu ninggalkeun dunia qoblaan tarokat meme ditinggalkeun ku dunia. Ninggalkeun dunia meme ditinggalkeun ku dunia. Eta jelema hebat. Pan aya haji pedi mah ieu kuari geus ditinggalkeun ku dunia. Dunia teh kan bakal ninggalkeun urang. Sapeda ninggalkeun urang ti heula. Motor, mobil. Oh, mah haji mah geus baheula mah sugih. Baheula teh sugih mah haji teh. Bang ada uang. Baheula. Baheula kaset. Baheula ieu mah gede teh baheula. Baheula mah gagah. Ieu mah baheula, ngaji mah baheula. Iku ari mah kos kieu. Kos kieu. Aduh ya Allah, bahasa ruruntuk. Sejak bahasa Sunda ruruntuk. Nah jadi ninggalkeun dunia, memeh ditinggalkeun ku dunia. Jelema bahagia. Oh, wajib dunia bakal ninggalkeun urang. Teu pasti deui dunia dek ninggalkeun urang. Heulaan ku urang. Jadi rumusna ninggalkeun dunia memeh ditinggalkeun ku dunia nu tadi barahan sodaqah. Memeh urang ditinggalkeun ku dunia, urang heula ku ari ninggalkeun dunia bikeun. Kabatur dah nu butuh hendak pula nalain lalagan kamu ngaji pending alam. Masalah jahe barahan. Masya Allah. Tapi lamun aya si miskin ada kok gitu. Jadi jarang merenang teh aya muatan. Aya muatan-muatan. Kan jelema mah lamun barahan mah ini tah. Aki-aki tah, fakir tah, miskin tah. Eta ngaranna barahan ieu henteu. Ngaranna kosieu mah tebang pilih. Jadi lamun aya jahe, oh mentak tadi Habib Fahmi dongeng kemautan didatangi ku ahli-ahli Allah. Habib ieu datang ieu Habib ieu datang ieu Habib ieu datang ieu teh aneh. Haji Pendi mah ke sahibul HP nu datang. Pecinta HP. Begitu nyana keur sakarat datang nu boga HP teh sakarang ngaranna eta. Nu urang ditu teh urang kulon urang teh nyaho. Wah ini Haji Pendi, engkau sobatku dulu. Nanti di kuburan bersama-sama aku. HP-mu bawa ke kuburan. Kita WA-an nanti. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, waduh. Tak ada hidup tanpa HP. Masya Allah, isi kolot-kolot di kursinya. Ya Karim, nah. Inilah barahan tadi itu ya barahan Masya Allah tuba liman tarokat dunia, bahagia jelema nu bisa ninggalkeun dunia qoblaan tarokat meme dunia ninggalkeun. Jadi barahan maksud nomor kaduana nu bahagia teh wa banal qabra qabla ayyadkhulahu. Nyeun kuburan memeh urang asup ka kuburan. Tah, Haji Pendi kudu siap-siap diranyeun kuburan. Nu aya satpaman. Bukan mah saya kuburan. Kuburan di mana coba? Tuh, di Cikarang, urang lamun di tol jalan Tanjung Gali. Kuburan terbuat tina luas lahan sekian, keramikna aya anu make granit, aya anu make marmer di jelona. Pokoknya malaikat munkar nakir sieun we lah. Cak nu goblok. Jadi nyieun kuburan, meme urang asup ka kuburan, lain kitu pengertianana. Maksudna ngabangun kuburan memeh urang asup ka kuburan supaya di kuburan rame ciptakeun ku urang kuari
kuburan orang supaya rame. Jadi lain kita nyeunaan kuburan bagus atau kuburan mah ngaranna ge barzakh dek di mana bae, mungkin di tanah, di laut, mungkin di buaya, di maung dan lain sebagainya. Barzakh bae lain ditanyieun kuburan di mewah-mewah korenganan, ciptakeun ku urang kuburan jang urang supaya urang asup ka kuburan rame. Kan para solihin mah para aulia Allah asup ka kuburan, masya Allah ngaji hiji lega di kuburan, dua caang, tilu sengit, opat penghibur-penghiburnya. Geus puguh makanan-makanan, minuman-minuman. Aya anu dibukakeun di kuburan teh lawang, bidadari geus kieu bae. Masya Allah. Haji Murodin sini. Giliran Haji Pedi menutup, liang-liang ke surga eueuh. Sempit jasa. Jadi di kuburan rame, betah namandak. Tadi kan sekabing pahmi, sekarang zaman fitnah. Kita itu sulit untuk bergerak. Ya, atuh maningan paeh tenang. Sebab paeh mah tenang. Urang geus teu nyaritakeun politik, teu nyaritakeun ekonomi, teu nyaritakeun budaya, teu kegiatan di jero kuburanana rame setelah dibangun kuburan lega, caang, seungit, tiis, ngeunaheun di kuburan teh. Masya Allah, nikmat di kuburan teh. Geus eueuh carita pitah-pitah ngeunaheun aja di kuburan teh. Daek teh. Teu ada. Ngeunaheun ngeunaheun bae embung komo teu ngeunaheun mah budak hese. Ngeunaheun bae teu dae. Paeh. Ieu mah budak kapena budak ka dunia bener ya. Masya Allah. Tuh. Bangun ku urang kuburan supaya lega, bangun ku urang kuburan supaya caang, bangun ku urang kuburan supaya tiis, bangun ku urang kuburan supaya seungit, bangun kuburan supaya loba makanan jeung minuman, bangun ku urang kuburan supaya loba penghibur-penghibur. Kuari urang teh ngabangun kuburan. Teh lamun jelema bageur nu ngahibur loba di jero. Lamun jelema jariah ka masjid, kipas teh ulah kuku jeung lampu. Wah, eta kuburan teh tiis caang. Tuh. Atuh mah dia bagi kipas masjid di bawaan ka imah. Ditanya mah ku masyarakat kipas kemana Haji? Di hadean. Di hadean makan kudu dibalik ke dibat teu pernah dibalik ya. Masya Allah, nyaho-nyaho aya di loak bae. Teu beres tah. Jariah saya masjid. Masya Allah, urang berjariah ka masjid fakir muslim mantak. Jelema ngabungahkeun batur, senang hate, kesenangan hate batur bakal jadi kesenangan hate urang di jero kubur. Kelegaan hate batur bakal jadi kelegaan di jero kubur urang. Caang di jero kubur teh ketika urang mere penerangan jeung pencerahan sehingga jelema teh terbuka hatena bakal caang di jero kuburan. Tadina teu boga jalan ieu teh ya, ekonomi sulit amat. Bingung urang boga elmuna dibere ku urang cara-cara dagang. Wow, terbuka caang di jero kuburan. Nu tadi teu paham rukun wudu, teu paham rukun salat, dibere ku urang caang hatena caang di jero kuburan. Cacaang eta dijieun ku urang kuat bangun kuburan. Mumpung urang hirup keneh jang kepentingan urang keneh. Masya Allah komo lamun urang bisa nuduhkeun Al-Qur'anul Karim berikut maknana. Di akhirat bakal nuntun urang. Bakal nuntun urang teh dituntun. Urang cek urang kisah kasep amat ieu. Ditanya ku urang, "Ceng, isi kasep amat sah?" "Oh, kula teh ieu teh surat Waqiah." Besok dibaca ieu meme sare teh jeung surat Tabarok. Masya Allah.
Haji Pendi mah nunung tuna teh hidung, masya Allah. Letang hidung letang kos kasro lah gitulah. Ditanya kemana? Siasa nunung aing baik, pula HP. Ya Allah yang sial. Iya lu sudah tunjuk sih. Iya ku hari keur dibangun ku urang masya Allah. Ye, tabarok nuku urang dibabaca ku ari memeh sare wakian nuku urang dibaca memeh sare pomo yasin eta kan bakal nuntun urang bakal dituntun urang teh yaho ya Allah ya Rabbi tenang cek surat tabarok tenang Haji Murodin cekna pokoknya nanti lewat ada saya jadi mah hasud tak itulah bangun ku hari kuburan ku urang ieu kanjeng Nabi titah ngabangun kuburan memeh urang asup ka kuburan ku hari urang nu ngabangunan nu mentak para anbiya para mursalin teu kudu dicaritakeun kan para aulia Allah di jero kuburan ada emang kumaha itu nikmat tentrem tenang itu maut la yamutuna teu pararae para aulia Allah juga manu mati syahid teu pae wala taqulanna li syai'in wala taqulanna ulah ngaromong maraneh kabeh ka jelema anu maot ka jelema anu maut syahid pae bal ahya balik taharirup yurzaquna dirizian biasa masya Allah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wala taqulu ulah ngaromong maraneh kabeh liman yuqtalu fi sabilillah kajelema nu maut sabilillah amwat teu bae aya anu sabilillah di medan laga lamun aya urang nyaritakeun sahabat kakarek kawin doang juga kanjeng Nabi perang ngana teu nungguan maleman pertama dari perang bae perang aja nama pamajikan ditinggalkan ku cinta-cintana ka Allah cinta-cintana ka Kangjeng Rasulullah cinta-cintana ka akhirat pamajikan kakarakeun nikah tinggalkeun pan ieu mah lain dikekepan pencak subuh kitu boro-boro perang subuh atau isya ge henteu boy masyaallah besok kori-kori sia ye kalau orang percaya sebab nu nyari tanah kan lain orang langsung nu bogana Allah subhanahu wa ta'ala tinggal sabilillah ayat sabilillah teki perang di medan laga ayat sabilillah majazi sarua elatna ilai kalimatillah mun perang di medan laga ilai kalimatillah nyawa tarohana lamun kuari orang perang na ieu ilai kalimatillah sarua majlis taklim dakwah sabilillah santri-santri sabilillah sebab sarua elatna ilai kalimatillah ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah ieu kuari urang ieu kieu siar ngaranna ilai kalimatillah ngagungkeun agama Allah asal niatna kos urang ulah kos eta ternyata lain dulu lainnya ternyata lain itu kos urang lain pokoknya lain belahnya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bangun kuburan memeh urang asup ka kuburan pengertian lain kita gak bangun kuburan cara di Karawang cara di Bekasi lain tapi membangun kuburan supaya kuburan orang rame jika di dalam kuburan berarti bil a'malil katsirah dengan amal-amal anu loba anu bagus anu ikhlas kapanggih engke ulah ling gede leutik bakal kapanggih di jero kuburan may ya'mal mithqala dzarratin khairan iya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya Rabb gede kapanggih gede da leutik kapanggih leutik ya Allah ya Rabb urang lamun nyaritakeun amal
yang penting ikhlas ngabungahkeun batur panggede-gede sering didongengkeun ku para ulama ku para dai seorang perek seorang jablay seorang WTS nanti kamu ke zaman nyana benernya udah masih nyawa takut gitu mah zaman nyana tak asana nyana etana merendah untuk jual beli naon kadang-kadang mucikari aduh WTS liwat kemudian ningali anjing ngelel kan sering diulang-ulang orang tertanda ieu anjing teh meureun ngelel teh beuh haus jasa meureun kadeuleu ngos-ngosan anak kehausan anak cak jablay teh dengan rendah hati ya Allah ya Rob ulah deuk mere nginum sapatuna dibuka ditalian dipake nyokot cai dinumkeun ka anjing Masya Allah anjing senangnya luar biasa di akhirat WTS ka sorga gara-gara nyenangkeun anjing doang eta kan lain eta kepekaan diri sorangan kepekaan keikhlasan ku karunia nu mantap Allah sifat Rahman dan Rahim takhallaqu bi akhlaqillah urang titah nurutan berakhlak seperti Allah deudeuhan jeung karunia ka jelema anu butuh mantap diaraku ku jelema diaraku ieu bener nanya orang ke anaknya itu siapa? Enggak tahu. Woi, itu siapa? Enggak tahu. Padahal mah bapaknya. Jadi aku ku anak. Tadi Injun lagi ngomong kakek kita kapan matinya ya? Akibat pelit eta. Akibat pelit eta begitu. Ya Allah ya Rabbi. Coba lamun barahan mah kakek. Mudah-mudahan panjang umur ya. Jangan mati dulu. Kan gitu Injun mah. Dedeh biasa, iya makan. Nyana nitaka incuna ya. Ya sini apa? Nih. Pencetin. Enak aja. Ini rumput setting, nggak pernah ngasih apa-apa. Kita kakek bergeledek aja ya. Banyak itu kos itu. Aku betul itu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iya gambaran. Lamun Imam Ghazali. Amal nu sakitu hebatna tetapi nu diaku ku Gusti Allah naon ketika ngarang ihya terakhir ayat mansi basi teu bisa dibalikeun jadi kebenaran aya ngalir engklak didinya minum mansi urut nulis didinya digebahkan ku Imam Ghazali antep duh dilale diri amat ya amat berenangan didinya rizki nyana gawan haus sayang minum diantepkeun datang ke hibertal karek dibalikeun ku Imam Ghazali ketika ditanya di jero kubur amal-amal anu mana ku Imam Ahmad amal anu mana anu ngajadikeun salamet cek Imam Ghazali salat kula biasa bae naon puasa kula biasa bae ngarang kula biasa bae tapi aya hiji kadeuh jeung kanya kula kalalir waktu manehna nyerot mangsi kaula kula diantepkeun keuna saseubeuna eta saeutik mah begitu tah ya Allah ya aji pengen malaika ngeudahan ucingnya ho bakal malingnya henteu nah ini po abong-abong boga besi teh ucing ngaplong dari itu kan ucingnya dong aki ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan aja pedi berku geledek aja dah atuh doa ucing deh kan mulia aja dong minimal biar miskin aja dah itu sih ada tak ucing teh padahal macam ucing aing henteu bakal maling can kanyahoan bakal maling teh tepak itu di eta kan ngaranna kanyahoan le maling apa henteu tuh Masya Allah ya Rabbi. Itulah para jamaah dedehnya bangun kuburan orang kuari geus puguh ku faraid berbagai keparduan ku sunnah jeung ku bangsa anu mubah anu dijadikeun mubah teh jadi lantaran ibadah
dengan niat orang dahar mubah, tapi dengan niat jangan kekuatan ibadah jadi sunnah. Bahkan lamun urang mah henteu dahar bakal teu kuat bisa jadi wajib. Kumaha niatan anak urang? Oh, kula usah beberapa kali kasih ieu. Kade niat. Wah, dua dahar baporget deh. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu urang keur mengenang 40 hari almarhum. Urang ge bakal nah kulantaran sakitu memeh qobla ayya dukhula ucakan Nabi memeh orang asup ke kuburan yakni maut bangun heula ku urang ku ari kuburan sabisa-bisa urang melalui ilmu urang, melalui wawasan urang, melalui bantuan tenaga urang, melalui itu harta urang. Hayu jangan remehkeun kuburan. Ieu teh kula mah hanya nyambung lidah hungkul 14 abad Gusilam Kangjeng nyarita seperti itu. Untung orang masih kene aya nu nyambung-nyambungkeun di berbagai pondok-pondok pesantren. Ya, bangun kuburan supaya rame. Di jero kuburan teh urang mau nyaritakeun nya teh nyaritakeun awe anu di Candung teh. Awe di Candung 2. Begitu maot aya 2 lawang. Aya 2 lawang. Cek malaika jangan nanya di jero kuburan aya lawang mah di ka sorga. Ieu ka sorga. Ieu bisa jadi 2 lantaran mana di Candung 2 mun di Candung 4 mah 4 lawangna. Masyaallah. Jakna kaduhung maat da heula kula teh di Candung 4 coba eta. Ye, lawan geus kitu teh kaduhung mah moal pandeuri. Tuh sia bae pas lulu. Nah, nyari kayak ngomong ke ibu ya, emang eueuh deui nu sejen. Nu kitu bae jeung mah. Ya ibadah malah di Candung bae loba ada jalanna. Kumanyana bae atuh geus. Da ieu keur carita di jero kuburan teh kan rame berarti kan. Masyaallah bahkan lamun urang nyaritakeun hiji ayat Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut qabla mautiha. Ini si kudu non gitu ditahan ku Gusti Allah wa yusilul ukhra. Nah, ila ajalin musama nuhiru rohna bisa kapanggih jeung nuhus manaon. Geus puguh para aulia mah bisa ceritakeun. Ai eta meraj kaluhur kapanggih jeung Nabi Adam, kanjeng Nabi Musa, kanjeng Nabi Harun, kanjeng Nabi Idris. Wah, kaparangi. Tuh, para aulia Allah, nya mah di imah bae kaparangi. Daratan komo zarah mah ziarah urang kudu boga keyakinan mun urang zarah ieu sahibul makbarah teh nyahueun ngadengeun ka urang neuleukeun ka urang mata urang betah mun urang boga keyakinan ka dinya urang ziarah ka para aulia para ulama betah sebab nyahueun atau ka dulu-dulu urang bahkan urang lamun diangkat jadi kekasih Allah urang bisa komunikasi langsung ngobrol ya. Ulah Habib Lutfi, ulah Habib Umar. Haji Pendi deh. Haji Pendi teh mun arah komunikasi langsung. Kapangi jeung nu lembut-lembut. Yai lain jeung lembutan jeung nu lembut-lembut. Atuh, nya kadang-kadang memeh hadiah geus diseungeurkeun. Nah, ieu baturna berarti. Ieu lembutanan. Atuh itu kudu ada bikana ieu lalakina. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kabita urang lamun nyitir satu ayat nu tadi Allahu yatawaffal anfus mata terus makin bersih dibere ke Gusti Allah urang kaget bakal euy kok mimpi urang bisa mimpi ka panggih Kangjeng Nabi wah istimewa bisa mimpi ka panggih para kutub wah bisa mimpi geus lain mimpi deui ku ari mah langsung ka pagi lamun urang maca ayat eta di kitab-kitab anu patali jeung ruh wah dongeng ulama-ulama para habaib kutub-kutub anu langsung ka pagi jeung para arwah masyaallah puluhan ratusan di kitab ieu mah sekedar cerita seperti eta ayat nanu tadi hiji dicekal ku Allah hiji dilepaskeun ku Allah dikembalikan deui lantaran lam tabut
di mana mihasan maut yasukeun deui melalui mimpi dan melalui langsung. Mentak urang lamun nyaritakeun Abu Ya Cadasari beuki waktu ka Mekah mereka bulu. Terus almarhum Abah ulah jadi mereka bulu. Loba-loba deui lah anu carita ka Mekah ka panggih jeung si Adi si jeung si Cek masyaallah jeung anu nanya urang ka dipendik ngaji kamari kan ka Mekah ka panggih jeung saha ditu ka panggihna jeung urang Arab aduh aya potongan garis masyaallah jadi jangan mah selfiean mah dulu mantap juga di kuburan lagi eta itu bakal jadi amal lo tengok milu-milu dah hayang itulah ikut cerita rame ke di kuburan bangun kuburan meme urang asuka kuburan kuari bangun sabisa-bisa urang itu jaho bawa isuk bawa pageto wallahu alam masyaallah nasibun tapi lamun urang geus ngaramega supaya canggih, supaya lega ya, supaya tiis ya, supaya sengit ya. Ya Allah, ya Rabbi, di kuburan teh jadi rame. Mantap, ciri jelema jadi kekasih Allah, belah ditu sompral nama jadi wali Allah, dia geus maotna. Lamun geus maotna loba nu ziarah, eta berarti waliyun min auliyaillah atau min jumlatus sholihin. Sebab naon? Rame di jero kuburanana. Urang hayang datang mah urang ka Banten bae ka Banten eta kuburan teh kan ambalai loba tapi orang hayangna ka tuan ka Maulana Hasanuddin bae hiji bae tuh ya jadi Maulana Yusuf saja loba tapi hayangna ka Maulana Yusuf bae kita ka ieu kan embung eta bae aya naon eta bisa kos kitu eta mah batur makan di zarahat nah Haji Pendi mun naon aduh anak-anak kita zari mau ngapain bapak dizarahi lagi hidupnya juga begitu ayo bersih kos itu doang ya Allah ya Rabbi ayo bahasa ngapain kos itu nah mereka hiji ninggalkan dunia memeh ditinggalkan ku dunia ya nasodako insyirokkan sesuai izin masrof-masrofna dua nu tadi ngebangun kuburan memeh orang maut nomor katiluna adalah wa al-drobbah yin karidoan ka pangeran qabla ilgah memeh orang ka panggih Allah memeh orang ka panggih Allah ya memeh maut jieun ku urang karidoan Allah mulai tikuari supaya orang dipakai karido baik wa Allah carana sesuaikan jeung perintah mana perintah laksanakan mana larangan jauhan dengan kata simpulna imtithalul awamir wajtinabun nawahi disingkat menjadi takwa mulai kuari jadi jelema takwa Allah ridho namun Allah ridho hampang ka awak urang ngeunaheun ya sampang mulai kuari urang neangan ridho Allah di bulan Rajab puasa ulah loba-loba puasana 35 poe tuh kan aya ngembung makan kos gitu kan atawa 27 poe tuh ieu mah pan puasa sadesa jauh kabeh atuh di HP ke nih saya mending teu puasa teh kos kitu mah nanti balik teu puasa pamer kos kitu ya ulah jaraheun urang puasa ka Allah lu nyawana Allah bae ieu mah asal ayeuna mah cici dulu ngaji urang sing ngiru bae aing ngabe kanyawan puasa tolol abo poharaja terbudak eueuh cidu ge gak hajat apa di supaya aya jeung buah Allah la asa puasa la asa ya Allah ya Rabbi nah di samping eta di jero bulan Rajab maca kulhu 200.000 lamun 200.000 100.000 50.000 mal maca ini ya asal mal maca ya kan
atau 12.000. Nah, langganan. Itu betul nggak bohongnya. Masya Allah. Mun bener-bener osok maca ulah burut. Namun nyana ngomong kos itu bawa itu maca Gusti burut kan. Kecil aja lagi. Ya hapus deh ulah lah. Aduh. Iya sok sembarangan bae segala ngabohong segala naon. Tuh, maca kul mung ku aya kana ku hari masih kene Rajab tanggal berapa Madi? 20. Wah. Berarti kan 4 poe deui ka tangga ka rumah. Iya. Jadi lain ka bulan Ramadan seberapa deui? 7. Masih kene aya waktu 12.000. Kulu lamun saminggu 12.000 bagi 12.000 bagi 70 sebenarnya siapa yang sebenarnya berapa ratus itu percaya kan namanya heran lu tidak percaya teh itu nggak bener nyonte 12.000 bagi 7 Masya Allah benar. Berapa tuh percaya ini itu mah 1.700 tuh 1.700 bagi 5 sholat berapa? Cepet atuh. Ya Allah ya Rabbi angel jasa ya kesel ya maksudnya eta tanu sapoe 1.700 bagi 5 paingan ieu dagang macet berapa? Tuh 340 atau sekaligus peti 12.000 ulah ditijangkeun ieu urang keur neangan ridho Allah qabla ayalqa memeh urang maot ka panggilin Allah kulhu 200.000 ke jadi atakan atau 12.000 di bulan Rajab Masya Allah kulhu Allah ulah cepet teuing macana. Saya macam naon tolong. Ayo pas baca sholawat dia Haji Rusdi di mobil sok baca sholawat. Allah siapa baca naon Rusdi? Atuh malaikat kebingungan. Pantak naon sih tartil sih. Masya Allah cara ulama-ulama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina bikamina. Nah. Masya Allah kenceng mun bener. Nah, ini baca kulhuna supaya jelas makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sakalina maca di mobil nama kos itu. Bismillahirrahmanirrahim di jalan ini mah qul huwallahu ahad Allahu samad mah tahlil sampai aya kadang jasa meureun Haji Agus qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad emang babaturan aing teu bener aduh lamun lain narima-narima amat tapi Gusti kunaon babaturan kos kali amat nasib beuneunan ya. Entah ini tengah muridin kasih. Ayolah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sambil bergurau abeh asup ke jero hate bahwa tilu perkara si Kanjeng Nabi bakal ngajadikeun kebahagiaan jaga di akhirat. Hiji loba sedekah dengan bahasa ninggalkeun dunia memeh ditinggalkeun ku dunia intina sedekah ku kadua bangunlah kuburan memeh urang asup ke kuburan intina beramal soleh nu loba saloba-lobana ada urang asup ke kuburan rame di kuburan nomor katilu jadikeunlah hirup urang pencari ridho Allah memeh kurang kapanggih Allah ya memeh maut dengan cara takwa imtisalul awamir wa tinabun nawahi mualilah urang hirup di alam dunia
Ini mah kaduhung, namun urang geus asup urang kula nyaritakeun dongeng-dongeng kaduhung loba jasa. Kaduhung hayang dibalikeun saeutik bae ka dunia teh dek sodako. Hayang dibalikeun saeutik bae ka dunia teh beut babantu. Menta ka Gusti, law anna lana karatan. Gusti hayang amat dibalikeun endek naon? Abdi teh rek ngabantuan batur. Aya nu rek sodako, aya anu rek macem-macem. Ulah datang ke kaduhung. Nah iya kula malam iya ngabejaan bangun kuburan memang orang asup ke kuburan. Lain kita ngabangun kuburan cara di Karawang, cara di Bekasi lain. Ngabangun kuburan dengan bil a'malil katsirah, a'malil shalihah nu loba supaya di jero kuburan orang senang. Ieu aya itu aya. Nikmat luar biasa. Sakumaha orang hidup di dunia ieu aya itu aya. Make mobil anu leutik Karimun dik make rada gede Avanza dik make Kijang Fortuner Big Ben aya kan senang tah urang segala rupa aya ai praktika mah naik angkot beres eta pelit ngaranna gitu teh nah iyalah pakelah ku urang ilmu-ilmu urang anu geus ku urang didapat supaya kurang ulah kaasukeun ka mu'azzabun qabla abidil watan. Jelema nu boga ilmu nu loba ilmuna, Qur'anna bagus, fikihna bagus, tafsirna bagus, tauhidna bagus, eta teh jang ibadah ka Gusti Allah aiprak urang teh berlaga supaha padahal urang ulama tapi bergaya supaha supaya teu bodoh. Bakalna mu'azzabun qabla abidil wasan disiksa memeh Kristen, memeh Yahudi, memeh penyembah berhala. Na'udzubillah min malam ieu urang kumpul mudah-mudahan dicatat ku malaikat sebagai amal bagus urang, taklim anu bagus. Urang doakeun almarhum khususna Nur Muhammad Hilmi umumna nu aya di dieu mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana disaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah diramekeun kuburanana sehingga betah di kuburanana urang haladir di dieu khususna soribul musibah mudah-mudahan diberi kesabaran jeung katawakalan kurang kabehan wabeh mudah-mudahan maut husnul khotimah. Kurang silih doakeun kepada kiai, kepada ustaz, kepada qori ulah aya suuzon kekurangan anak ulah sok di keluar geus palmere Allah sakitu. Mentak kurang ulah suuzon hiji bata urang nuk norekat teh lain dikirna nu hese teh ngalengitkeun suuzonna begitu gampang mikirna mikir mah deuk sok bari suuzon ulah suuzon mah hiji masyaallah kulantaran geus penting aya dongeng anu nyaritakeun suuzon dina toikoh ya jelema ahli Allah anu ngalengitkeun suuzon insyaallah ka iraha deui urang bahas tentang amal ngalengitkeun suuzon ngadatangkeun husnuzon panggede-gedena amal ternyata adalah ngalengitkeun suuzon narik husnuzon eta geus walaya pandi disertai dengan kisah-kisah jeung dongeng-dongeng ke nu bakal dilatiraha deui sakitu bae hampura sungkuring wakeun sungkuring insyaallah hampura jeung ngadoakeun sakitu bae wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.